Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra alhamdulillah tebang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana sararehat mugia lungsur langsar mulus rahayu berkah salamet tug dugi kana sampurna. Urang ngadongeng deui mitra. Neraskeun hanca garapan carios kalayan judul Akibat Munjung karangan Bapaka Sugarna nu diropea adhanapi digarap deui ku Mang Maman. Upami teu lepat hanca anu waktos katunda teh dugi ka mulid bae ben mah moal eleh ku atah-atah duka teuing ari guru mah lantaran geus loba harta banda dibantuan Guden Uwes nu matag naragtag kana paeh teh beda deui jeung Bareto. Aduh ari kitu mah mariju tapi ayeuna mah geus tengah peuting anu nyedek kana janari geura sarare ka ditu. Ceuk Pak Eben, bari terus manehna oge misahkeun maneh rek sare. Ugi kadinya nya mitra hanca anu waktos katunda teh kumaha lajengna sok madangga kasadayana. Mitra kaum dangu, Jakarta teh kota gede beurang peuting rame bae. Tapi ari geus peuting mah anu nyedek kana janari. Kendaraan geus kurang ngan ukur hiji-hijieun. Kawas anu hayang leureuh ngaso teu kuat ku capek. Malah jalma-jalma oge anu geus aya di imah harita pada sarare. Nya kitu deui Asmaya, lantaran geus wiridan anu sakitu lobana. Gawena teh ngeulak heuai kawas nu henteu kuateun. Manehna nahan gogoda hayangeun tamat wiridan. Sanggeus nu dituju tamat kakara goledag sare. Kawas anu pules pisan ninggalkeun urut sasajen. Kitu mungguhing manusia. Lamun manehna keur sare henteu ngarasaeun hirup, malah mah henteu ingeteun kana kakayaanana sarta kana kasusahna sama sakali teu inget. Tah eta geus jadi ciri yen hirup diri urang teh henteu boga naon-naon. Sabab dina waktu sare memeh reupna henteu nyaho ngagoletak sare ti berat. Geus kitu kersana Gusti nu kagungan bumi alam sareng saeusina kabeh. Lamun masihan pitulung nu ditulung teu ngarasa, ibarat harita bae di kamarna Den Asmaya aya istri nu ngagoler sigana mah sareti bara, padahal keur kapaehan bieu tas manggih kasieun ditewak ku jalma gede. Atuh matak helok pisan dua jalma nu ngagoler ngarendeng siga panganten. Nu saurang kapaehan saurang deui mah sare. Tapi ngan beda ngaranna kapaehan jeung nu sare. Sabab duanana oge nu kapaehan teu nyeri nu sare nya kitu keneh. Tah ieu teh pienteungeun keur anu kumelendang yen urang teu boga sieun sareng henteu boga nyeri. Malah mah buktina bae sare oge henteu boga. Da aya anu nyarekeun nya kitu deui nyaringna da aya nu ngalilirkeun. Saperti waktu harita, Nyi Suhana nu ngalempereh katebak ku kipas angin nu aya di eta kamar. Kulisik Suhana usik sarta brai manehna beuntak. Red, kakenca, red.
ngatuhu rarasaan jadi beda. Barang red kaden Asmaya Nyi Suhana teh ngareunjag. Terus cengkat lalaunan bari neuteup kanu kulem ngalempreh siga nu cape. Engkang, di mana abdi teh Kang? Ceuk gerentes hatena Nyi Suhana. Bari neuteup kana raraina Asmaya anu harita ngaguher. Sigana teh pules pisan. Mitra kaum dangu nu sare tibra dipelong, diteuteub, ditelek-telek, tetela henteu kalinglap sidik, henteu poho deui. Anu kelem den Asmaya panutan manehanana. Aduh Suhana heraneun, cik keneh sareng den Uwes arek dipaksa pirusa. Adi ayeuna didinya nyang hareupan anu kasep sarta saranjang sakasur. Matak lingsem matak ajrih asa henteu wawarantun. Atuh Nyi Suhana bingbang teu paruguh raraosan. Kolese Suhana ngised, jung manehna nangtung heula. Barang malipir ka sisi, maksudna mah hayang turun. Tapi teu wanieun ngunghak ngalengkahan den Asmaya nu ngajepat ngahalangan. Nu matak mapai ka sisi manilalaunan pisan, sieun anu kulem gugah. Tapi apes keur Suhana. Kakara oge ngalengkah delewo kasurna empu. Atuh ranjangna ge robah kawas anu kaeundeurkeun. Sarta brai nu kulem beuntak den Asmaya kageuyingkeun. Barang red ka anu ngadeg nuju neuteup ka anjeunna. Gebeg den Asmaya reuwas sarta anjeunna ngorejat. Nenah ieu teh, ceuk den Asmaya mani olohok sarta calik dina korsi. Sumohon engkang, jawab Suhana dumareda sarta ngajengceun nangtung. Henteu bisaeun ngalengkah. Geuning iraha sumping sareng saha ka dieu nenah teh, ceuk den Asmaya bari neuteub semu nu heran. Numawi abdi oge teu terang engkang. Margi emut-emut tos ngagoler di dieu genengeun engkang. Saha atuh anu ngabantun abdi ka dieu? Hapunten engkang. Abdi teh sanes culudur kumawantun unggah kana tempat pangkuleman engkang. Margi abdi teu terang, jawab Suhana ngalimba. Nahanya beteu terang sadayana. Dupi nenah bade angkat ka mana ayeuna teh? kumargi abdi anu lilir langkung ti payun. Abdi kalintang reuasna ninggal engkang anu digendengeun abdi nuju kulem tibra teh. Atuh abdi lurat leret ninggalian sabuder ieu. Namung barang ningali potlet engkang teh teg bae yen ieu kamar teh kagungan engkang. Numawi abdi bade kaluar sieun disebat Sulangung. Pedah lebet ka kamar engkang tanpa idin, padahal abdi teu terang. Ceuk Nyi Suhana dumareda. Kitu nenah. Hayu atuh ayeuna mah urang kaluar heula sakedap. Urang ngobrolna di tengah bumi. Mangga engkang, abdi ngiringan, jawab Suhana bungaheun pisan. Sarta terus harita kalaluar ti jero kamar. Gek dariuk dina korsi. Sanggeus diukna merenah, ok den Asmaya teh naros deui. Nenah, cing gera wartoskeun heula ka engkang. Kumaha pangna nenah aya nu ngabantun ti dieu teh ngawitanana? Ceuk den Asmaya bari neuteup. kieu engkang, Jawab Nyi Suhana henteu kaleked. Sarta geus kitu derekdek manehna ngadongengkeun lalakonna ti mimiti dibawa ku Pae Benti eta imah.
sarta ditelek teu aya nu kaliwat dugikeun ka aya jelema gede teh anu rek nyokot manehna. Saenggeus tamat pok nyarita kieu. Tah kitu engkang kaayaanana abdi teh disaprak aya jalmi ageng anu pananganana oge ampir sereg dina panto. Abdi ngajerit maratan langit margi eta panangan nu ageng teh ngarangkem abdi. Les abdi teu emut di bumi alam, emut-emut tos ngagoler di kamar engkang. Numawi ngawitan mah aya sangkaan abdi teh dibantun ku engkang. Ceuk Nyi Suhana bari neuteub ka Den Asmaya. Pahingan atuh ari kitu mah. Padahal engkang oge henteu terang yen nenah aya di kamar. Nyana-nyana aya mah piraku henteu di. Ceuk Den Asmaya teu diteruskeun nyaritana teh. Jadi kumaha engkang? Jawab Nyi Suhana manikerung. Lantaran tara-tara tisasari anjeuna nyarios kitu. Ditaros mulih di mana sareng naha lebet ka kamar. Jawab Den Asmaya bari imut ngagalenyu. Ih, engkang mah dibawuran ku pikarewaseun abdi. Cing engkang abdi wartosan saha kinten-kintena anu ngabantun abdi ka dieu teh. Ceuk Nyi Suhana bari ngarenghap narik napasna. Duka nena, namung anu tetela mah lalakon engkang barang dongkap tipun bapak sarta nyampak di dieu dahlan berencut tapak paneunggeu sarta engkang nguping nenah aya nu nyulik. Kumaha terasna saparantos nguping abdi aya nu nyulik teh engkang? Ceuk Nyi Suhana siga nu reuwas. Engkang pondok panghareupan. Margi upami disusul kedah ka mana nyusulna. Sanaos terang jalmina ku engkang teh teu disusul hanas disusul ka Bandung. Ari pek aya di dieu. Tah kasieun engkang rek nyusul teh. Atuh kapaksa ku engkang harita teh dipasrahkeun ka anu kagungana Gusti Allah nu kawasa. Harita engkang sasajen bari ngawirid amalan saaya-aya di engkang. Nalangsa nenah harita teh. Lantaran engkang gaduh raos yen nyai moal diantep. Tangtu dipaksa pirusa. Numatak engkang teh husu nanada kanu kawasa. Jalana mah moal helok da Allah mah nu kagungan. Jadi ceuk emutan engkang teh lapisan teu salah anu mawa ka nenah teh. Tangtu nu nulungan urang anu sok dipikaheman ku urang osok dihormat nandakeun urang mah asih ka makhluk anu kumeli. Sabab sadayana oge nu kagungan Gusti Allah. Tapi pikeun diri urang ngahormat teh lain muhit. Ngan sakadarnya bae supaya henteu ngaganggu da urang ge tara ngaganggu. Tah geuning buktina kitu pikeun jalmi welas asih. Sanajan urang teu menta ku manehna teu meredih. Tapi manehna hideng sabab pikeun diri urang mun nyuhunkeun mah ka Allah. Tapi nu garaib ngarti yen urang anu ngahormat ka makhlukna Gusti Allah. Harita aya kasusah geuning teu burung nulungan. Siga nu hideng ku manehna. Sabab laku diri urang salamina hormat bae ka makhlukna Gusti Allah. Nena, ulah seueur emutan atuh nyai. Ayeuna mah kantun nganuhunkeun bae kanu ngusik malikeun diri urang. Mudah-mudahan salamina urang teh ditangtayungan. Ulah aya panca bahaya. Ceuk Den Asmaya bari neuteub ka Suhana anu harita keur mesem ngabandungan Den Asmaya. Leres engkang, abdi ngiringan kana pamandangan salira engkang. Abdi ngaraos bagja gaduh panutan ka engkang teh anu cekap hartana cekap hartina sarta cekap lahir batina. Bagja abdi salamet teh engkang.
sarta paling bagja henteu kaunculan diri. Nuhun engkang kana ikhtiarna engkang kanggo nulungan ka abdi, sarta abdi ngahaturkeun nuhun ka Gusti Allah anu nang tayungan urang. Jawab Nyi Suhana bari dumareda nyaritana teh. Sora hayam kongkorongok patembalan jeung baturna. Atuh Den Asmaya ngarenghap narik napas panjang pisan. Sarta pok anjeuna nyarios deui. Nena, tah sora hayam anu kongkorongok mani patembalan kitunya. Bungaheun meureun lantaran bakal nyorang beurang. Tapi urang becunggelik bae nya. Kumaha lamun lebet angin jalaran kirang mondok. Gerak kulem atuh Nena, meungpeung aya waktu. Leres engkang, paingan atunya hayam teh manireang kitu, da atos 4:30 geuning, mondok oge ka pamang engkang, kumaha upami pules teras kasiangan. Jawab Nyi Suhana bari neuteub ka Den Asmaya. Ulah ngaraos kasiangan Nena. Marigi saena mah kulem teh genep jam pikeun urang mah. Sakirang-kirangna janten kedah dugi ka siang ngarah jag-jag ulah baruteun. Tah kitu tujuan engkang teh. Enjing pasi siang urang ngalongo kapun bapa. Sarta urang sakalian wawartos bade nikah. Kamar anu bieu kanggo engkang. Ari Nenah mah di kamar itu tuh. Anu kamari sonten teh dianggo ku Nenah. Pek sing jongjon sarta sing tibra. Pek wayahna baenya. Nenah, ulah asa dijurungkeun ku engkang. Ceuk Den Asmaya bari mesem. Nuhun engkang, namung samemeh mondok teh, abdi mah bade salat subuh heula. Mangga Nenah, engkang oge bade salat. Ceuk Den Asmaya bari terus ka jamban sakali sewang. Sabadana ti jamban sarta sabada sarolat sup anjeuna ka kamarna masing-masing. Peuting kaganti ku beurang. Harita teh jam 8. Den Asmaya jeung Suhana masih keneh can harudang sarta panto kamar nutup. Aduh nu hayang patepung kacida susaheunan. Ngageuingkeun henteu wani kadunungan kurang sopan. Ya Den Asmaya teh geblug-geblug teuing. Ceuk geurentes hatena dahla. Bari diuk dina kursi di tengah imah. Keur jongjon dahlan cindeluk ngabaheuhai dina kursi. Ulutrak panto kamar teh siga aya nu mukakeun. Tapi eta nu muka teh lain kamar Den Asmaya. Atuh Kang Dahlan ngahuleung bari neuteub kana pantok. Manehna heraneun pisan eta teh tamu ti mana. Barang brai pantok kamar teh. Breh ku Dahlan katinggali. Aya istri anu kaluar atuh jang Dahlan ngareunjag. Sabab harita tetela eta istri teh Suhana. Gancang Dahlan hari weus-weus nanya kawas anu gugup. Suhana, nah lain nyai teh aya nu nyulik. Tapi nah bet geus aya di dieu. Sareng saha ka dieu? Ceuk Dahlan ngarasa gugup. Sabab sieuneun dibawa ku Den Asmaya. Kang Dahlan, leres abdi teh aya di dieu kalawan Widi ti Den Asmaya. Bilih akang bade negor mah antosan bae atuh dugi ka gugahna Den Asmaya. Sanes saderek akang Den Asmaya teh. Sanes gitu. Sanes. Suhana, tapi akang teh sayak tos nama pada melda Den Asmaya.
Sugan teh sanes dauna den asmaya hampura bae-nya Suhana ceuk dahlan manireng haperanjug nyaritana teh. Sieun kadengeun ku den asmaya meureun. Ari anu dipikasieuna den asmaya harita teh anjeunna oge tos lilir. Malah ma anu ngalobrol sanajan kahartieun. Adu gancang anjeunna teh ngorejat bade kaluar. Ari bray mukakeun panto gebeg dahlan teh ngagebeg. Sarta pok manehna ngomong miheulaan den asmaya. Aden, nembe gugah geuning abdi teh ngaribinan bae ngobrol sareng kabogoh abdi. Kabogoh Aden hehehe. Ceuk dahlan henteu kebat nyaritana teh lantaran kaburu salah. Laras nena, anjeun teh kabogohna dahlan. Leres engkang, Kang Dahlan teh bogoheun ka abdi, namung abdina alim. Jadi ceuk barudak ayeuna mah hayang meunang barang, tetep kagungan engkang. Jawab Nyi Suhana bari derek-dek ngadongengkeun lalakon manehna sareng Dahlan. Sarta waktu ngawitan pisahna oge diterangkeun sabalikna di bioskop. Nya Dahlan, dongengna Suhana teh kitu, ceuk den asmaya saenggeus Nyi Suhana ngadongengna tamat teh. Leles teu aya pisan lebatna, namung malah aban Aden oge halita teh kantos ngajajabkeun abdi sanes. Namung upami deras kalebet mah moal kapendak da henteu nyampak harita teh Den. Untung bae, jawab Dahlan ceulina mani bareureum. Bakat ku era jeung sieun meureun. Ayeuna kumaha pikarepeun Kang Dahlan? Ceuk den asmaya bari melong mani anteb. Atuh Kang Dahlan teh kuluas kalieus rada eraeun sarta gancang ngajawab. Bade ngenalkeun bae, ieu teh pun Suhana panutan Aden. Ceuk Kang Dahlan anu tadina mah rek nyebutkeun akang. Untung bae kaburu sadar sarta diteruskeun jadi Aden. Nah teu puguh Kang Dahlan anu ngenalkeun ka kuring atawa kuring kudu ngenalkeun ka Kang Dahlan? Ceuk den asmaya nanya deui. Kumaha Aden bae? Jawab Kang Dahlan ka sedekeun. Lamun kumaha kuring mah kieu bae atuh nya Kang Dahlan. Hartikeun ku Kang Dahlan teh sagala kecap anu rek kaluar tina baham kuring ayeuna regepkeun nya Kang. Mangga Den, ku akang bade diregepkeun pisan. Jawab Dahlan meni gancang ngarah dununganana teu ambek meureun. Kuring teh ayeuna rek kawin ka ieu pujaan kuring Nyi Suhana anu geus dipangyewakeun kuda Kang Dahlan waktu keur aya dina kasusahan. Bener kitu Kang Dahlan? Leres Den, namung abdi teh teu rumaos culudur goreng lagu. Jawab Kang Dahlan mani mendeko ngarasa sieun ditegor. Pedah enggeus maksa ka Nyi Suhana waktu di jalan Panjunan. Keun bae goreng oge ari anu enggeus mah lantaran teu nyaho tea meureunnya. Ceuk den asmaya bari melong. Sumuhun terang panutan Aden. Jawab Dahlan mani ngaleper. Ngan manehna teu wani ngangles lantaran adatna den asmaya mah lamun kanu mungkir teh sok enggal bendu. Tapi kanu belak-belakan terus terang. Kanu salah ngahampura kanu bener mikanya.
Kitu adatna Den Asmaya anu kabandungan ku Dahlan teh. Tah, ayeuna kuring mere terang Kang Dahlan. Isuk jaganing pageto, Nyi Suhana teh jadi pamajikan kuring. Lamun dipanjangkeun umur mah, jadi Kang Dahlan nganggap ka Nyi Suhana teh di ayeuna ka hareup mah kudu cara ka diri kuring. Pikeun kuring moal ambek moal keheul Kang Dahlan. Lantaran eta mah lalakon urang kudu kitu. Ari ayeuna mah piraku sugan. Cing dadongeng namah kuring geus nyaho. Kumaha sikep Kang Dahlan ka Nyi Suhana waktu ayeuna saenggeus jadi pibojoeun kuring. Rek mika hayang bae ceuk Den Asmaya bari neuteu. Ampun Den, bogoh sode di payun mah teu ajan terang yen Nyi Suhana banudan Den. Ari ayeuna mah henteu Den. Sumpah abdi teu kumawantun ngalakukeun kalakuan anu nyasamian kadulungan. Sieut les teu aya hate mi bogoh Den, tapi hade mi dunungan ka Den sareng ka Nyi Suhana teh. Kumaha atuh dibasaheunana ayeuna sareng ka hareupna? Lamun kuring geus kawin, kumaha nyebutna kanena teh? Ibu Asmaya alias juragan istri alias Neng Suhana. Hehehe. Ceuk Kang Dahlan bari luak lieu kawas nu era. Pek atuh teruskeun ngobrol teh Kang Dahlan. Kuring rek kacai sarta engke rek kapun bapa. Ceuk Den Asmaya bari imu. Mangga Den, bade ka jamban mah, jawab Kang Dahlan bari neuteup ka Den Asmaya anu ngaleos ti dinya. Geus kitu Kakara Malik bari neuteup ka Nyi Suhana. Pok manehna nanya, Neng Suhana. Hehehe. Ceuk Kang Dahlan ulungah elenge. Sarta nyebutna teh ayeuna mah diganti ku Eneng. Aya naon Kang Dahlan? Jawab Nyi Suhana bari imut ngagalanyu. Teu sangka geuning Neng. Isin Neng. Ceuk Kang Dahlan bari luak liuk siga nu sieun. Isin kusaha Kang Dahlan teh? Neng. Hehehe. Taun lah eta akang teh tos taun jadi taun. Ceuk Kang Dahlan teu paruguh nyaritana teh. Anu maksudna tos taun teh geus mikahayang. Ari jadi taun teu laksana, hancur jadi kotoran alias tai. Kutan kitu aya taunan geningnya. Eta teu lingsem nyebat Eneng ka abdi. Kumaha upami tetep nyebat ka abdi teh Nyai bae? Ceuk Nyi Suhana, embungeun disebut Eneng. Dumalimpang nyebut Nyai mah, ados bae Eneng da kasahandapeun ieu. Itung-itung ka anak munding bae geuning disebutna teh Eneng. Hehehe. Jawab Kang Dahlan mani bareureum. Atuh Nyi Suhana oge mesem. Betantuk nama ngan ukur kitu geuning tukang poporongos jeung papaksa teh. Ari ayeuna kasieun mah teu beda ti budak leutik ngomongna henteu paruguh. Abdi mah kumaha nu nyebut bae rek Eneng, rek Nyai, rek sia oge moal janten hate Kang Dahlan. Malah nuhun bae anu aya. Ceuk Nyi Suhana bari mesem. Keur kitu lar Den Asmaya mulih ti jamban sarta terus lebet ka kamarna. Saenggeus Den Asmaya dangdos terus Nyi Suhana kacai. Sabadana teras dangdos deui bade nepungan ka ramana Den Asmaya. Saenggeus beres darang dosna,
sarta sanggeusna sasarap Nyi Suhanah jeung Asmaya dibarengan ku Kang Dahlan nepungan kanu teu damang. Nu maksudna mah nepungkeun sangkan uninga ka nena. Atuh Ramaden Asmaya kacida bungaheunana. Sanggeus bisa patepung teh sarta ngaidinan dikawin. Malah ulah renceng-renceng sabab bisi kanyahuan Guden Uwes nu di Bandung. Malah kanggo wali oge pandangan tirama nama menta surat wakil bae tiramana Nyi Suhanah. Beak bulan ganti tahun. Ariku henteu panggih mah kaayaan jadi reda. Sabab dimimiti kawin Nyi Suhanah ka Asmaya. Manehna dipinggit bae malah mah dirusiahkeun. Teu kenging aya nu nyaho yen Nyi Suhanah teh aya sarta istrina Asmaya. Atuh nu di Bandung lipur Den Uwes ngarasa paler henteu inget ka Suhanah. Malah mah jadi tibalik bogohna teh ka Hatimah. Atuh Nyi Hatimah bungah asa meunangkeun nu beunghar sarta make boga mobil manehna ngarasa bagja dina jeroning hirupna. Malah mah Bapa Sardia ka Nyi Ratmah teu nyerahkeun. Sanajan Nyi Rahmah cacad tapak ngabacok manehna. Tapi teu neuleu cacadna da puguh cacat dihaja. Kalah jadi males asih itung-itung males budi ku henteu daek nyerahkeun. Sarta Nyi Ratmah ge sadar ayeuna mah teu nyeleweng lantaran beungeutna cacad. Mang endang henteu daekeun kawas anu embung panggih. Mitra kaum dangu atuh sabada tibui pasar dia tetep deui nyicingan imah Nyi Ratmah. Teu daekeun di Jang Idik lantaran geus dibejaan. Yen Jang Idik teh geus munjung beunghar oge teu berguna da bakal aya tungtutan. Tapi Jang Idik mah tekun teu dipake nyeri hate. Da rumasa nya kitu. Tapi Jang Idik ka masyhur jalmi nu gede amalna. Pai Ben, daek teu daek oge kapaksa ayeuna mah urang teh kudu kawin ka Hatimah Pai Ben. Lantaran piraku kudu bobogohan bae ceuk Den Uwes anu harita ngalamun. Nah, kawin-kawin bae mage dilamunan Den, jawab bae Ben ngahatean. Ngan eta bae abdi mah inget ka Suhanah. Tahun-tahun urang teh henteu patepung. Ari inget ka Hatimah teh sok ras deui inget ka Suhanah. Boa-boa kanu ngageugeuh gunung anu teh keur dikakaya meureun nya Bae Ben. Dipikir-pikir mah watir ka Suhanah teh nu matak diganti bae ka dulurna Nyi Hatimah. Itung-itung males budi ceuk Den Uwes bari ngaharu. Nya kitu Den, lamun inget kanu kaliwa teh hartina mah siga pikangewaeuna keur nya. Tapi ari enggeus dibawa ku sileman-silemun mah kitu geuning dah. Make kasuat sagala. Goreng inget ku gorengna, hade inget ku hadena. Urang nu marebutkeun anak dedemit anu muncekilna. Iraha aden bade ka Cikutra teh. Ayeuna bae Bae Ben. Hayu abdi anteur ceuk Den Uwes. Bari ngahaja bae dangdan mani ginding. Da dihenteu-henteu oge rek nganjang ka kabogoh anu harita sakalian rek diajak kawin. Mitra kaum dangu sabadana dararang dan leos Den Uwes teh indit diiringkeun ku Pae Ben. Ari anu tunggu imah si Joher sareng Ki Marju.
Waktu harita mah Ki Marjuk teh enggeus lipur ka Asmayahan teu ceceb. Lantaran masing diubek den Asmaya tara datang ngalanto ka kota Bandung. Sakitu mindeng diintip tara nepungan ka idik. Pedah Nyi Suhanah eueuh. Tah kitu pikiran Marjuk anu matak rada lipur. Barang den Uwes geus datang ka imahna Nyi Hatimah. Adu pribumi teh ngupiak tina bakating kubunga. Pasar dia jeung Nyi Rahmah harita teh nyang hareupan. Ari Nyi Hatimah eueuh sasadiaan leueuteun manipak pikpek di dapur sarta jeroning kitu teh mindeng ninggalian eunteng naksi rupa bisi goreng. Neuleubuuk bisi kusut lantaran waktu harita bebenekna keur nganjang. Saenggeus nyadiakeun cai, nya kitu deui kuehna sor diasongkeun ka tamu. Geus ngasongkeun susuguhna gek Nyi Hatimah teh diuk, emok cabok mani rekep, ngeluk tungkul siga era. Ari tatamu mah neuteup sakitu mindeng kadinya, sarta geus ngarasa conggah. Ari rek aya penting mah ngadak-ngadak jadi lungguh. Sarta pada saling hormat. Ari Pa Eben pok ngomong ngamimitian obrolan. Sardia, karasana ku urang teh ayeuna mah beda jeung ka tukang-tukangnya. Asa jadi ayem tentrem henteu aya kuciwana. Tah ieu pisan anu diteangan ku urang sararea teh. Balah ayeuna sim kuring kadieu oge bade neraskeun maksa den Uwes ka Nyi Hatimah. Ari pamaksadanana mah nyaeta hayang beuki ayem tentrem bae. Ulah cara ayeuna cenah. Lamun den Uwes aya di ditu hayang ka dieu, ari tetep di dieu da encan kawin jadi goreng kasebutna. Atuh kapaksa bae babadamian den Uwes sareng Nyi Hatimah ti heula teh. Ayeuna rek disambung deui ku kolot-kolotna. Bapa ngawakilan den Uwes, ari Ki Sardia tangtu ngawakilan Nyi Ratmah. Sanes kitu, ceuk Pa Eben conggahna keur dapuguh ti baheula idek liheurna di dinya. Sami nuhunna bae Pa Eben. Kumaha maksudna barudak teh cenah? Ceuk Pa Sardia. Api-api henteu ngarti kana maksudna Pa Eben. Nya eta kieu. Maranehna teh hayang hirup pabarengan cenah. Ngarah tentrem kana hatena hubunganana antara den Uwes jeung Nyi Hatimah teh hayang dibeungkeut ku tanda nikah. Ngarah lamun aya di dieu tangtu duanana di dieu. Lamun aya di kota duanana aya di kota. Jadi keur ngahangkeutkeun nikah teh nya ayeuna ngahaja bae dongkap ka dieu. Da dongengna mah geus paheut leuwih ti heula lain. Jadi maksa den Uwes teh dina awal bulan ieu hayang nikahna teh. Kumaha kira-kirana Ki Sardia satuju? Ceuk Pa Eben bari neuteup. Tangtu bae panuju mah Pa Eben. Lantaran ari ti pihak awewe mah da puguh sakieu buktina moal bisa nyambut ka pipanganteneun lalaki. Lantaran lieuk eueuh ragap teu aya. Ngan saukur nyambut ku budi jeung basa bae panginten. Tapi sanaos kitu oge ari kasadiaan Nyi Hatimah perlu ditanya. Jawab Pa Sardia. Bari ngareret ka Nyi Hatimah nu ngeluk tungkul pohok neruskeun omonganana. Nyi Hati, kumaha dah den Uwes teh ngajak nikahna?
bulan hareup tanggal ngora ukur mimingguan deui siga nama sadia Nyi Hadi atawa henteu Ceuk pasar dia bari neuteuk. Mangga Abah, abdi mah ngiringan bae. Jawab Nyi Hadi mah manihara rese nyarita sakitu oge. Nah geuning kitu Pak Eben. Ku jalaran pun anak teu kaabotan komo abdi atuh. Mangga bae ayeuna mah ngiringan kalampamagsadanana Den Uwes anu diwakilan ku Pak Eben. Iraha bade dilaksanakeunana sareng dinten naon anu kaedang sae. Mangga abdi mah nyanggakeun kumaha Pak Eben. Margi kana utang etang teh teu tiasa. Ceuk pasar dia manibu ganggang bunga. Atuh terus harita teh mitra badami soal nikahna. Saenggeus rampung badamina Den Uwes sareng Pak Eben harita keneh warangsul sarta pada ngajajabkeun lantaran pada barungah anu ngantun henteu nguyung anu dikantun gumbira sarta geus tepi ka waktu idinya hajat rongkah ngawinkeun Siti Hatimah anu meunangkeun Den Uwes sarta hajatna teh rongkah bubuhan Den Uwes jegud nu tadina rerenyepan ari breungna mani rongkah. Katambah pihak Hatimah bubuhan aya Jang Idik anu harita geus beunghar. Nyi Hatimah teh dibantu atuh beuki rongkah bae da Idik sagala aya. Malah make tatanggapan 3 poe 3 peuting pada suka bungah pisan. Atuh waktu geus rengse teh kantun lalung sena bae. Sabadana hahajatan Jang Idik sareng bapana harita teh eukeun ngobrol di kebon paduduaan. Kawas keur badami demit lantaran pating ku Ciwes. Ari anu diomongkeun nyaeta soal Suhanah jeung soal manehanana. Bah, tetela abdi teh ayeuna mah ngaraos lepatna, ngaraosna langsana. Abah kedah kumaha atuh abdi teh? Ceuk Jang Idik mani ngalimba. Idik, kawas geus kudu kitu kersana anu kawasa. Baheula Abah tepi ka nandasa ka pamajikan teh lantarannya ka Idik jeung lanceuk Idik. Nah teu sangka Idik si horeng eta nafsu teh ngajongklokeun ka Abah, ngajauhkeun Abah jeung nu jadi anak. Buktina bae ayeuna ku urang karasa waktu Abah aya dina tahanan sarta aya dina jero bui betna langsa hade teh. Sanajan Abah loba dahareun pamere Idik sarta Abah loba duit dikiriman ku Suhanah, tapi hate mah ngarasa peurih ari ras inget ka Idik jeung inget ka lanceuk maneh. Ingetna kanena lantaran manehna kuat imana. Henteu daek ngalakukeun kaserongan, henteu daek ngajalankeun kalakuan anu dilarang ku agama jeung dari gama. Nu mata kasilna oge muncek kieu geuning. Manehna pikanyaaheun sarta salaki nyaaheun. Tapi ari kasusah mah aya bae Idik. Lantaran urang manusia loba pisan gogodana teh. Kahiji Suhanah sareng Den Asmaya teu bisa ka Bandung lantaran sok sian dikakalakeun deui ku Pak Eben jeung batur-baturna. Atuh teu beda ti ditinggalkeun bae urang teh. Ari disampeurkeun sok sieun aya tanda tanya. Ti anu ngukuntit ka urang reka mana cenah. Tangtu kitu sangkaanana teh.
Ariras ka idik sanajan sagala aya oge danyaho beungearna abah deh. Rei deui ngarasa sedih, ambek henteu bisa, da puguh kalah nambahan panyakit. Atuh hade abah teh, bati bae. Nah naon gunana harta banda teh dik? Ceuk pasar dia. Beri melong ka anakna siga nu wadireun pisan. Rumaos pisan abdi teh lepat bah. Mung atohna teh pedah abdi parantos tiasa nyumponan pamundutna cenah cesuhana anu dua perkara. Kahiji harta banda teh kudu diamalkeun sing tepi ka koredas. Anu kadua ulah daek marangan anu dipuhit ku abdi dina waktos dongkapna. Tah kumargi abdi ngajaleunkeun kitu teh demi kapentingan kun lanceuk. Digugu bae ku abdi teh bah. Anu akhirna putri anu sok dongkap ka dieu ka abdi teh bendu sarta nyarekan laklak dasar beak bersih. Pajarkeun teh jalir janji cenah kaasut ku jelema bener supaya abdi teh bener. Duka teuing da janten pabelit nyariosna teh. Ari ceuk abdi montong ngomong sia rek dicokot. Ari ceuk abdi montong ngomong sia rek dicokot deui oge harta banda mah kop teuing. Aing mah teu perlu deui duit. Sanajan bulucun deui oge teu nanaon. Tah kitu jawab abdi teh abah. Ceuk Jang Idi. Bari ngaleungeu siga ngalamun ngalang layung. Nalang salamun rek paeh sabab sieuneun teu pugu. Mitra, wagdosna parantos teu kabujeng. Hapunten tina samudaya kalepatan, samudaya kakirangan, samudaya kalepatanana. Pamugia kusadayana dihapunten. Mugi-mugi atuh kusadayana dihapunten ka Mang teh. Hapunten kasadayana. Sareng hatur nuhun. Rewu-rewu nuhun laksa ketika bingahan anu parantos subscribe-na jeung anu parantos jempol. Terus teh ngabagikeunana oge mitra. Hatur nuhun kasadayana. Pamugia atuh ieu teh sing janten hiburan sareng sing janten kana bang baluh kana pikiran sareng kana ati nuranina. Mung dicekapkeun sakitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.